Ai kolot ke barang gawe jeleken. Teman tuan ge, modohol sih alias males. Nyatu doang gemul. Iyalah. Ada Ngomong-ngomong, giraha sia ke Batawi deui. nu kumaha ka Batawi na. Kasih lockdown na. Naon lockdown teu ngarti aing mah. Lockdown jadi dieukeun pagawean teh. Hah? Di istirahat-istirahatkeun. Terus nek di lembur bae. Atuh nu kumaha deui dan pagawean hese. Itu ge di Betawi ge dikontrakan teh cicing. Terus pas udahar meureunan. oh, Tu gawe menang di mana? di Jakarta mung, Iya, di lembur di lembur kieu bae. mung barang gawe. Ai diomong ku kolot sok sengat serengit. Lain sing serius. Pada ge serius Abah. Budak ayeuna hese diomongna. Belenek aing. Mama makan bae. Lain masalah umak amuk, aing mah karunya kasia beusi geus gedena moal jadina naon teu bisa nakal pacul-pacul acan. Hei lah. Geus tangange ieu geus beurang ieu. Hei balik. Ayo ge. Kongor ieu beuteung Abah. Hei. Bulan segede anting, bulan tok, bulan sebatok. Ya. Bulan keberangan ga? Mana, Bah? Atuh jelek ku mata tuh. Mana sih? Aduh, Bah. Ieu mah lain bulan. Pecahan meteor. Nok kebo eta mah ge. Bah, aing mah. Waduh. Kumaha. Aduh. Saha nu nendeng kebo di dinya ge. Tuh, parah Abah mah. Agak bae ngerjain be bisana. Aing di kacocok betul lah. Eta kitu, makana ai jelema mah kudu pinter. Nya, ku Abah di bejaan. Jadi sampe meh dibobodo ku batur, sia gel dibobodo heula ku Abah di tes. Eta pengetesan. Anak bae kuat kitu Abah. Atuh kan segala ge perlu Bulan dites. di orang pecahan meteor. Berarti sorangan masih bodoh. Eta kunaon enggelan gitu. Ikat cocok tadi pecahan meteor. Waduh. Ayo gerak, nangan cai. Kemana teh urang? Tadi itu. Paharep. Alhamdulillahirabbil alamin. Awak seger aya digerakeun mah sehat ngaranna. Aduh, nepi deh ka imah urang. Aya ngawadang euy Abah mah. Nek ka mana kukumbah heula Ruku bae mah. Atuh kukumbah cokor nincak endog kebo ge mau kukumbah cobrok sia. Aduh, kumbah heula ge. Makan, Bah. Sok ngalunjak ka kolot. Kukumbah heula bebersih. Makan bae. Itu tingkah bersih kukumbah anado patu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Dan make sepatu dia kuman. Eta teu make sepatu nincak endog kebo maneh. Ayo lila teh. Ayo lah bae. Ka imah aya pangeusi assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, para ranas. Ayo balik di kebunnya, para ranas ya. Ngalentuk bae. Aya ngamolor bae, tenekeun baru Abah ya. Cara apa bukan hebat ya? Alah sok alasan ka dinya, ka dapur sakeudeung. Cara apa gitu? Lain masalah cara rapi itu males ya mah. Karena kudu cerek kanan baik. Budak males-males teh usahamu gak kebun embung. Neun bedog bae ke dapur oga. Males teh beak ku sorangan aneh aing. Bah. Ada duit, Bah. Duit naon sia? Coba jeung meuli es aus ya. Jajan es. Oh. Duit di mana aing? Pira Bah? Yang meuli es aus ya. Lain masalah ausna, aisnya ngimpi apa gundam, apa ngigo, ha? Kuduna sian mere duit ka aing, sian usaha tiba tahu banyak minta duit ka aing anu di lembur. Pan boga ayeuna mah lockdown meureun. Teu boga duit. Segera ge, Bah. Geura
udah dijadikan alasan lockdown mah, eta mah alasan sia nu malas. Pelit teh gerai. Oh, duit itu. Nggak ada duit. Pelit teh abah. Bang Minguna nutup aya nama. Pelit lah. Gerakan itu nih kulin mah. Duit-duitan. Betul lah meuli es. Atuh duit-duitan. Kudu nage sia nu mere duit ka aing. Pelit lah. Sia mah hayang nyok cerok bae ka kolot, sambung. Dasar budak paling kolot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bewok. Bud, Bah. bud. Saha? Mana si Abah? Uing, Bah. Weh, Ceng. Enan, Ceng. Aya perlu ke Abah ya? Perlu naon? Ya sareng ieu heula. Piduitin aja. Insyaallah lah. Atuh piduitin boleh, janda boleh, kita perjandaan. Mun pengeus si bogel. Aduh betul. Yuk. Lain ngomong kayak perlu naon ya. Jadi ieu, Bah. Nanti jam kulutuk ya. Cau tuh. Oh, Nu hideung nu hejo. nu hejo. Nu hejo jeung naon? Mana 7 bulan. Sampai ieu, Bah. Ditajong bae. Lanus meureun. Oh, lanus. Biasana lamun cau kulutuk jeung ngarujaknya 7 bulan. Eta biasana jeung buah loa segala. Hamun bisa mah, Bang. Di luar segala, Bang. Nyangana ka mana Abah? Ya sugan gitu Abah mah nyaho lah ke kebon-kebon gitu boga di kebon. Ai masalah sugan mah gampang Abah mah. Nu penting kan kaharti jeung licina. Itu gampang kan Abah. Masalahnya naon Bah? Sampai kata jong teh kotok pake labu. Aduh, kacau Bah. Ai Abah mah terus terang bae nu penting aya maharna. Oh, Lain berupa materi lain atuh janda-janda asal udah janda kolot bae ngorakeun yang seger. buka anak. Tamu nih. Dalakeun meureun. Sepetan aing cing minta duit. Tinggalkan ieu, tinggalkan paeh salakina. Oh, paeh. Karunya amatnya. Tapi anakna 7 meureunnya. Can buka anak. Jauh jangan buka anak lain mesti anaknya 7 doang Abah masih janda ditinggal mati sih ya iya tapi anaknya 7 mah tuh baru kali gua Abah. Bah. Nah, lupa Bah. Assalamualaikum warahmatullahi Apa? Ai kena nama anak tapi ada apa nih Kak? Solongonong tengah jalan eta ka Abah ge kadang-kadang. Ada duit baik. Duit naon? Beli es tadi. Aduh. Sia teu benang bejaan karak dibahas teu boga adat sia aya tamu minta duit. Pikiran guys, beli es. Sia Ide lain Amerika kolot. lain naon ya? Yang hampura yeulin masalah tadi bere jajan ku Abah aja jajan nu ngapoe. Cuman kita kadang-kadang sok izin Abah binu rame, binu tamu. Terus yang ngomong gitu. Mohon, Mbak. Kelakuan gitu, Mbak, ya, Mbak. Kugusanan kalakuanan alabakan. Jadi Abah boga anak hiji, lamun dibanding-banding kudu nyimpen kebo 10. Usaha barang gawe di kebon embung, duha, klehek, betungtang, tingtang itu main kitu tah tingtang gitarlin cek ulah kayak eta kitu laguna. Jadi lah lamun cek bahasa kolot teh mah modohol. Lamun bahasa kolot baheula ngomong naon hardolin. Dahar modolin. Aceng ulah nurutan gitu kudu nurut ka kolot teh. Insyaallah, Mbak. Ya. Jadi, kumaha Mbak bisa teu? Atuh ai bisa mah pasti, nu penting maharna nu jelas cik Abah ge. Tuh, ke gampang di ditu aya, Mbak. Lain duit tapi na Abah mah bung duit mah teu butuh Abah mah. Loba. Janda aya, aya janda anak 7 aya, encan boga anak aya. Janda bengsat mun gitu. Ngisi kayak itulah, pokoknya mah jadi. Iraha perlu nak. Mun bisa mah isukan, Mbak. Isukan. Ya. Oke, ku Abah diantarkeun ya. Oke, siap, Mbak. Bah, jadi gitu bae nya. Ulang tangguan mun sore eta, Bah. Kudu geus anggeus eta sore, Oh, Bah. siap ke diantarkeun. Bah ya. Geus kira. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam. Eta si bogel ka mana nya budak? Rada kurang ngajar ya budak. Aya tamu sok minta duit, ngisin-ngisin aing pajak matara dibere jajan ku aing. Keun sia gel. Udah dibere pelajaran di budaknya ngisin-ngisin kolot bayi budak. Aduh. Untung aya tamu. Bisa beli es baik lah. Oh, biarkanlah semua berlalu. Ya iya budak na iya. Gimana sih? Beli es lah, Bah. Beli ya. Duitnya tadi mana?
Iya pengen beli es. Lain masalah pakai meli es, aya tamu lu sok ngisin kolot. Sama abah mai. Giliran dia beda. Kebiasaan, Dari bere. ngisin kolot pajah tamu mah teh dari bere duit ku Emang abah. Tamu ge nyangun abah loba duit kebutuh eueuh. Dia duit kemari nak. Kuman sia ngisin-ngisin bae kolot. Kiro. Lengsek. Seberapa duit dia pakai jajan ya? 1000. 2.000. Jajan es kitu 2.000. Ciki kebo bae ge. Kos kitu ngeunah. Kebiasaan gel, ulah sok kitu nya gelnya. Ulah sok isin abah. Aduh. Ulah sok isin kolot lah, kapaja batur mah. Tara dibere duit, tara dibere jajan. Sementara. Kudu mikir, kudu usaha. Yang diberen bae mah ku kolot, waduh. Aduh, kebeneran si Abah es. Dikerjain bayinya. Akan jalan jalan. Aduh. Aduh, mana ya ojek? Ojek acan yang mana? Lewat. Ya. Gila. Apa? Ojek mah. Lain, kurang sewa motor, Bang. Nyewa. Oh, Mana duitna? kita dibayar. Dia orang yang KTP. Sudah lah KTP, kita harus beres, sudah tembus. Sekalian mer ojek. KTP nya. Mah. Oke. Siap? Oh. Wah, turun abah heula ya. Jalan ngabah itu lah. Saya hubungan percaya ini. Bah. Abah. Hei. Enaon sih? Ayo bah jalan-jalan ya. Aduh. Jalan-jalan kemana ya? Yang udang hees yuk. Ngantuk kene ya. Istirahat ganti baju orang jalan-jalan ayo. Aduh. Kita kudu mandi ya. Tegodong geus turun dengan mandi istirahat. Kemana ya jalan-jalan? Tuh hayu be lu jembongnya lu boleh ke bawah jalan-jalan abang. Flashing orang bah. Apa salingan? Kau sensor itu. Lahira. Tenang. Bah. Buruan hai mah. Buru-buru be. Pan kudu salin heula. Gila abah. Mendet bogel. Keren. Lain naon gel, amun tanggung-tanggung besina abah ka panghijeng jaher di jalan. Saya berangkat bah. Pantau heula tutupkeun. Besi aya ieu. Anu asup ke kanyahoan. Pakai sendal bawahnya ker. Weh, pakai sendal ya? Sendal. Abah mah betah pakai Weh, sendal mah. pakai Pakai ulah. Polisi bawahnya. Anjir. Gol, atuh nungguan heula abah naik. Abah, geus naik. Sa, tol ka ieu mah. Nyekelan, Mbak, nyekelan. Siap. Ulah make rem. Oh, Abah, tenang. Ya, biasa jeung abah mau ulah make rem. Ya, pamit ya. Ame bah. Iya kan alun-alun bah di dia. Bagian abah ieu di dia. Tenang bae bah yang naon bah. Baru semok-semok ya. Bah janda aya bah tenang bae. Nyampe gel. Woi, tempat nanti gel. Iya ngana. Amat gel. Iya ngana alun-alun bah. Lalu naon? Di dia merame. Orang Bandung aya alun-alun. Di dia marame bah. Anu tapi aku abah. Mana? Janda. Oh, Tenang bae bah. perawan lo perawan. Barawan ngebari gitu jelo bae tuh henuk balagus mah. Terus mainan-mainan aya. Mainan aya mobil keruk aya bah. Kos anu kos di Dupan teh bah. Naon di depan? Pelintiran teh ya. Komedi maksudnya. Oh. Gel. Beli cilok aja. Hah? Abah yang beli cilok. Jajan bae. Lah.
Bu, cilok paraditan, Bu. Goceng. Goceng 5.000. Oh, iya. Ya, itu Saribuna goceng, 5. goceng. Saribuna 5. Cilok medok. Nggak ada tuh, Bu. Enggak. Nggak ada sekarang. Ayang cek ya. Sayang lah. Ya, saya masih beki bae pokoknya mah. Taruhan bah, Pada ucing di bulan gebeak teh mah. Sabaya Teh ucing di bulan Bu, atuh karuhan Bu amis. Amis lada. Eta colok anak. Ngopi ke bae, ngopi mah. Ieu ada har cilok heula, Bu. Gampang. Atuh nuhun, Bu. Sami-sami. Itu bari puteran tuh. Gel, ai di jelek tindak bumbu mah mantep ya enak ya cilok, gel. Coba yang bah. Bisa beki bae nanangnya, beun teu beki. Kenapa? Mat, neng, dahar neng. Abang geus dahar. Jadi bae neng, jeung abah ieu dahar ieu. Gel, abah ge nimbal ieu. Gel. Wah, rekot nimbal bah. Aing mah ampun aing mah. Ayeuna zaman ese ngalaguis gel. Jadi nabah aing mah. Isin bogal bae kut nimbal ese kolot. Jadi kudu nimbal ieu. Baru kumaha kan gitu mau senok ya, gel. Uleungeun becak. Bu, tega amat. Di kokos bae enggak? Di bae. Gaya dulu, Bu. Astagfirullah. Bah, itu bener bebah Bisnisin bae per rame mah. Dan di lembur. Mantap dah. Bisnisin bae aing mah. Cilok lagi. Lembur serangan bae. Anggap be. Yang kurang itu. Udah lama juga kemana ya salah. Ngomong-ngomong, udah orang naik-naik mainan dia. Ayo nah. Ayo. Woi, ini bukan aku bisnis ya. Parah bae. Ini kolot bae. Lap. Oh lah ya, samping bersih lah apa. Gua abah saya ya. Anak berbakti ya tangan. Lah nek tanya ina. Atuh ayo. Ya. Jaga. Ini enggak akan Ayo, nek kana. Iya bah. kemana itu ya? Kira naik apa? Kayak kubongan dorong. Ya asetiran ya. Oh, kira naik tuh. Ya. Oh. Nah, weh, mantap bah ya. Lahunan kan. Oh, ini lawan bah. Lawan dong ini bah. Berapa bah? Siapa aing mabok. Dia dah naik main. Lahunan. Aduh. Ayo bah, sangat deh bah. Ya. Makan cilok lama ayo. Jorok siapa ih? Masalah jorok ya. Belum 5 menit hok menang meuli. Kenapa ya bah? Tamali kosong kamu badan kita hareup. Paham teu? Jorok kayak apa jorok sih. Woi, kemana jalan ya orang? Ya bah, orang nongol dia lah ya. Orang duit. Duit. Oh, Wah, kok coba duit ya. bah ya bah. Woi, naon jeung orang aja? ATM bah. Woi, ATM. Ayo masuk. Woi, zaman ayeuna aya ATM ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Woi. Woi, Naon bah? naon dia ya? Naon? Anu nyerang ke abah ya ti tukang. Waduh, naon dia ngabogohan ya ke abah? Lain eta mah ase abah. Lainnya kejajal ke abah ieu. Lain teh mah ase. Si Asep. Oh. Si Asep teu peduli jeung abah ieu. Geus. Abah geus lila ieu teh tarung ieu. Nek si Asep cenah kamu jeung abah. Ase geus sabah lah. Oi, eta naon eta ge? Nyokot duit ieu. Woi, hebat amat cokot duit lagi. Iyalah. Duit di mana ieu? Ieu mah. Oh, itu inisiatif di Woi. pemerintah, urang mah urang geus sukses. Hebat ya aya mesin dina TV ieu. Iyalah. Tuh, abah pengangguran ge, menang gaji urang mah. Wih, mantap amat duitnya.
Ini jajan apa? Orang jajan. Ayo kira. Bang jajan. Woi. Hebat di Indonesia ini pengangguran gitu bayarnya. Iya lah. Jangan lah. Orang akil. Hebat dia pengangguran.